Takehiko geus pasrah, bantuan ti TMPD jelas moal bisa gancang datang, tim sus perlu dikumpulkan, acan helikopter oge perlu disiapkan heula, sedangkan pertahanan dirina geus teu mampu ngalawan, Hiroshi, Takehiko jeung supir oge lain ahli gelut, mustahil kaluar pikeun mantuan ngalawan. Takehiko hayang pisan nelepon Nanako di Kyoto pikeun ngucapkeun kalima perpisahan, Nanako pasti teu nyaho Takehiko keur dina bahaya gede. Pas Takehiko ngaluarkan ponselna, awakna didedetkeun ku Hiroshi sangkan tungkul sabab mobil geus dideredet ku senapan mesin ti dua arah, supir langsung ngulahek mandi getih, sirahna amburadul ditembus pelor, Takehiko langsung leles nempona. Hayu kabur, cok Hiroshi bari muka panto anu kabeneran ukur sameter tina pagar pembatas jalan, terus ngagusur Takehiko kaluar. Lumpat ka mana? Takehiko merot masinanya bari melong Hiroshi anu geus kaluar tina mobil bari ngorondang, Takehiko kukulutus. Bangsat, pasti iya kalakuan maci, Hiroshi ngasongkeun leungeunna ka Takehiko. Enggal kaluargan, teu aya gunana kukulutus ka maci dina kaayaan kieu, urang luncat ka handap. Takehiko langsung pias, naon, luncat, gelo, iya 15 meter, satara jeung wangunan 5 tingkat, tetep bakal modar. Hiroshi luak liuk, posisi urang aman, masih kehalangan ku panto mobil, pelor moal tiasa nembus, enggal gan, asal sampeyan heula anu ragrak, urang masih tiasa salamet, abdi yakin. Takehiko nerei ciduh. Memang benar, lamun ragrakna sirah, beteng atawa tonggong heula, pasti moal bisa salamet, tapi lamun suku heula paling potong, nyawa masih bisa salamet. Tapi lamun suku potong jelas moal bisa lumpat deui. Hiroshi gogodek, sadugina kahandap, enggal ngagorentel nyumput ngahindar tina tembakan, moal aya anu wantun luncat ngudak, paling kedah nguriling lungsur heula ti flyover, tapi kaditu kadieu tebih, helikopter ti TMPD pasti kabujeng sumbing, sing percanten ka abdi. Sabab ningali Takehiko masih ragu, Hiroshi nyarita deui. Di handap sanaos wengi jalan masih rame, seueur jalmi anu begadang sareng galandangan, taksi sareng motor oge seueur ngalangkung, pas uninga aya jalmi luncat ti flyover, pasti bakal sarumping nyaketan kangge nulungan, sanaos ninja tiasa luncat, tapi moal wantun maehan upami seueur jalmi. Kumaha lamun urang duaan langsung paeh? Takehiko nanya. Langkung sae tibatan paeh ditembak atanapi dibuntungan mastaka ku ninja, tembal Hiroshi. Takehiko ngabiri-gidik bari buburu ngorondang kaluar nurutan Hiroshi. Baturan kuring luncat, kuring embung paeh dina kaayaan sirah papisah jeung awak. Hiroshi noong heula ka satu kangen pagar, Takehiko kadenge masih kukulutus. Lamun kuring salamet, kulawarga Takahashi bakal dibabat kabeh ku kuring. Hiroshi ngatur cara, juragan, ulah langsung luncat, di pengkeran pagar masih aya tincakan sajeunggal, nagok heula, saatos yakin tiasa mosisikeun sampeyan di handap nembe luncat, upami sieun, peremkeun soca. Sanajan Takehiko oge sarua lalaki, tapi Takehiko acan pernah ngalakukan hal ekstrim kawas kitu. Dina hatena Takehiko muji kana kawani Hiroshi. Takehiko ungguk bari melong pagar harapanna anu ukur sameter, tapi dina kaayan sieun kitu, katempona asa jangkung. Kadenge saurang ninja nyorowok, Takehiko rek kabur. Saurang ninja geus ngabedega luhureun mobil geus siap ngababatkeun katana kana beheungna, ti kajauhan pengawal anu marawa senapan mesin oge geus lalumpat ngadeketan bari ngadredetkeun tembakan. Dua ninja koga geus eleh. Beheungna dibabatku katana milik ninja Iga. Hiroshi ngangkat awak Takehiko ngaliwatan pagar jambatan, Takehiko ngarasa lewang ningali kahandap, jadi ukur bisa nagok bari ngadarek dek, saenggeus Hiroshi naek sarta nagok ngarendeng jeung Takehiko, Hiroshi buburu nyekelan lengan Takehiko. 3, 2, luncat, dua awak ngalayang kahandap, Takehiko ngarepkeun pas luncat aya treuk ngangkut kesik ngaliwat, ngan hanjakal ragrakna dina trotoar anu tas. Dua nana ngalayang nahan sangkan posisi suku tetep di handap, akhirna ngagedebut tarik kana trotoar jalan, Takehiko jeung Hiroshi ngarasakeun nyeri kacida tina dua sukuna, tapi teu malire kana sukuna, dua nana langsung ngagulitikeun awakna jungkir balik ka hareup keur ngurangan cidera dina sukuna, leungeunna telesot masih saling cekel. Dua nana terus diuk bari melong kana sukuna sewang-sewangan, tur, bitis, dampal suku, kabeh remuk, malah siganna tulang anu remuk narolol geus nembus daging sarta kulitna. Sabab kaciri getih langsung masahan calana panjangna. Sababaraha jelema anu nyaksian pating jalerit utamana awewe, jalan di handapan flyover oge ngadadak macet sabab loba anu araran ngadadak harayang nempo. Jelema anu niat rek nulungan rabul ngadareketan, aya anu langsung nyorowok, telepon ambulan, aya oge anu langsung nanya, aranjeun teu kunaon. Takehiko cerik, telepon polisi, aya penjahat di luhur flyover. Jelema taranggah nempo ka luhur. Katembong 3 ninja jeung genep lalaki nyarekel senapan mesin ngajajar narempokeun ka handap dina kaayaan bingung, anu wani ngalakukeun nanaon sabab di handap loba jelema, ditembak oge moal bisa, lantaran jelema ngagimbung loba, awak Takehiko jeung Hiroshi katutupan. Saurang pengawal nelepon mobil sangkan ngadeketan rek ngudak ka handap. Kumaha ayeuna bos? Iga 8 nanya ka saurang pengawal. Anjeun pan ninja,
Luncat ka handap, bereskan, tembal pengawal. Tilu ninja siliraret ngarasa sieun jeung bingung, iga 10 buburu nembalan. Bos lamun jangkungna genep atawa 8 meter mah teu kudu dititah, tapi 15 meter, suku bisa potong. Bener bos, posisi mendarat maranehna geus alus, tapi pembuluh darah anu bitu dina sukuna bakal nyababkeun maranehna paeh lantaran kabeakeun getih, tembal iga 8. Pengawal kekerot, mobil anu ditelepon geus nyampak tukangeuna, buburu nyarita. Asup kana mobil, urang paehan saacan polisi jeung ambulan datang. Kabeh rikat maralik rek naraek kana 2 mobil. Tapi ti wetan kadenge sora helikopter ngaguruh, kaciri aya 4 helikopter polisi keur ngapung handap ngadeketan, salah saurang pengawal nyorowok. Tim Sus TMPD, buru naik kana mobil, Tim Sus TMPD ibarat Brimob di Indonesia, salian pakaianana mirip militer, dilengkepan ku senjata jeung pakaian taktis anti-teror, salian ti eta, sniper geus siap dikencak katuhu helikopter pikeun mere tembakan jarak jauh. Sanajan genep pengawal Ryoto marake senapan mesin, tapi lain jenis senjata serang jarak jauh. Larasna pondok, kapasitas magasena oge satik, jaba teu marake rompi anti peluru, tetep moal bisa menang sanajan ngalawan, akhirna mutuskeun kabur. 4 heli langsung nyebar, aya anu ngahadang dina tungtung flyover, aya anu ngudak mobil, hiji heli deui ngalayang handap nurunkeun 4 tim sus make sling drop pikeun ngalindungi Takehiko, hiji deui mendarat di flyover ngamankeun TKP bari mariksaan mayit bisi aya anu masih bisa keneh disalametkeun. 2 mobil anu kabur untungna masih dina luhur flyover, deui pengkolan salian kudu kaluar heula ti flyover, sedengkeun helikopter anu ngudakna persis ngapung di gigireun mobil, jadi ngena pisan keur sniper dina heli pikeun ngarahkeun tembakana ka supir mobil anu pangharepna. Saenggeus supirna ditembak, mobil nu harap ngagaleong ka gigir ne unggar, pembatas terus ran malang, langsung kate unggar ku mobil tukangena. 4 tim sus anu geus leuwih ti hula ngahadang buburu ngarangsek maju bari nodongkeun senapana, heli anu tadi ngudak oge geus mendarat ti arah tukang, 4 tim sus turun bari sarua ngarangsek maju bari nodongkeun senjata. Genep pengawal, 3 ninja sarta saurang supir kalaluar tina mobil, langsung depa dina aspal, leungeunna kabeh ditunda dina sirah, bari ditodong ku 8 senapan tim sus anu datang ti 2 arah, sanajan 10 urang tapi geus anu wani ngalawan, kabehanana nyerah. Takehiko jeung Hiroshi oge buburu diangkut make ambulan ka rumah sakit. Ryoto harita aya di imah di ruang kerjana, masih ngarencanakeun strategi rencana saterusna, dirina boga anggapan kabeh pangaturana moal aya anu gagal, saenggeus maci jeung Takehiko paraeh, rencana Ryoto saterusna nyaeta fokus ka kulawarga Sutama. Ryoto ngaluarkeun ponselna pikeun nelepon iga 8, anu boga tanggung jawab pikeun maehan Takehiko, tapi kejadian saperti saacana kaulang deui, ponsel iga 8 teu bisa ditelepon, saenggeus ngaredil nepi ka 5 kali, Ryoto langsung pias. Telila datang asistena muka panto bari hariwus-wus laporan. Pa, penyergapan Takehiko gagal, Ryoto kolohok. Asisten ungguk, KB ditewaku tim sus, Takehiko jeung asistena luncat tina flyover tapi teu paraeh, duanana dibawa ka rumah sakit dina penjagaan ketat ti tim sus TMPD. Dasar runtah, bangsat, Ryoto ngamuk bari nejeh meja harapena. Tapi suku Takehiko jeung asistena remuk, tembal asisten Ryoto. Telila kadenge sora saurang awewe, jadi si laing dalang tina kabeh kaributan ieu. Ryoto jeung asisten ngarenjak, duanana ngareret ka lebah datangna sora, saurang awewe jangkung gelis umur 23-an geus ngabedega. Mane saha, nah bisa asup, rek naon, Ryoto nanya. Si awewe mencrong kana beungeut Ryoto, anjeun wani nyulik 2 katurunan kulawarga Sutama sarta maehan 28 rombongana, jelas kadatangan kuring kadieu rek ngajieun perhitungan anu satimpal keur anjeun. Ryoto teu nyangka akhirna kulawarga Sutama bakal nyahoun, Ryoto jeung asistena ngadarek deksieun. Ima kuring dijaga ku puluhan pengawal, kumaha anjeun bisa asup. Saprak ngamimitian ngajalankeun rencanana memang Ryoto geus ningkatkeun penjagaan di imahna, 20 pengawal bersenjata kabeh disiagakeun, wajar lamun Ryoto nanya kitu, sabab mustahil aya jelema anu bisa asup, komo langsung ka ruang kerjana. Si awewe ungguk, kabeh 30 genep urang geus dipaehan ka asup kulawarga anjeun, kari anjeun duaan, anjeun geus maehan 28 jelema kuring, wajar lamun kuring menta ganti leuwih loba. Ryoto ngararet ka asistena bari ngadek-dek, terus mencrong deui ka si awewe. Anjeun maehan kabeh kulawarga kuring, si awewe ungguk. Tapi ulah hariwang, pengawal, pamajikan, anak-anak, nini jeung aki anjeun, anu ngaluarkeun getih, kabeh diracun saperti anjeun ngaracun jelema-jelema kuring ku gas sarin. Suku Ryoto langsung leles, mundur 2 lengkah terus diuk dina sofa. Masalah dijieun ku kuring, kaitana jeung nu sejen, kunaon anjeun kudu maehan kabehanana, eta teu adil. Si awewe seri, anjeun masih rek nyaritakeun masalah keadilan jeung kuring, nah kalakuan anjeun adil, sameme ngalakukeun, kuduna anjeun nyaho kana resikona. Ryoto nyorowok, dasar biadab, pamajikan kuring keur renah,
sakumaha jahatna kuring moal tega maehan balita sarta orok dina kandungan. Si awewe seri, eta resiko anu tadi disebutkan ku kuring, jadi salakion diri sorangan, sabab paehna kulawarga anjeun akibat tina kalakuan anjeun keneh. Ryoto bener-bener nalangsa, memang dirina anu geus ngajieun kakacauan, tapi teu nyangka akibatna bakal kieu, langsung ngamusnahkeun kabeh kulawargana. Lamun kitu, paehan kuring ayuna, nungguan naon deui? Si awewe ungguk, anjeun memang bakal paeh, tapi kuring hayang anjeun nempo heula bangke kulawarga anjeun. Si awewe ngeprokeun lenganna 3 kali, bawa asup mayit-mayitna ka dieu. Belasan jelema langsung arasup bari ngabebetkeun mayit tina tak-takna sewang-sewangan, ditumpukeun harapan Ryoto. Ryoto leles, dirina teu nyangka kabeh kulawargana bakal tamat poe ieu. Ryoto nyaho dirina oge bakal paeh, tapi masih aya harapan, sabab anak cikalna ti urut pamajikana milu jeung indungna, manehna bisa neruskeun katurunan Matsumoto sarta ngawaris harta bandana. Pamajikan Ryoto anu paeh harapanna nyaeta pamajikan kadua, anakna 2 awewe kabeh, tapi anu keur dikandung geus kanyahoan lalaki, ti pamajikan kahiji anu geus dicerai, boga anak lalaki hiji, tapi milu jeung indungna. Si awewe kawas anu bisa maca jalan pikiran Ryoto, terus seri. Anjeun keur mikiran anak lalaki anjeun, Ryoto ngarenjak. Henteu, anak kuring 2 awewe kabeh, anu lalaki ukur hiji, tapi masih dina kandungan. Si awewe seri, anjeun teu ngaku ka anak lalaki anjeun ti pamajikan kahiji, ngaran aslina Taro Matsumoto, lantaran milu ka indungna, ngaran tukang nagas diganti ku ngaran kulawarga ti indungna, ayeuna ngaranna jadi Taro Kurosawa, umurna 12 tahun, cicingna di Yamanashi sakitar 20 km ti dieu, bener? Ryoto kolohok, terus ceri, awak Ryoto nepikeun ka leles ngaglusur tina sofa terus deku. Ulah maehan Taro, lamun Taro paeh, kulawarga Matsumoto bakal kaputus, ngan ukur eta pamenta kuring saacan paeh. Telat, sabab sarua geus diracun, tembal si awewe. Ryoto langsung sujud bari ngagenggeik ceri kanyenyurian. Naha menita disesakeun saurang-urang acan, kunaon kudu dipaehan kabehanana. Si awewe seri, lantaran masalah anu dijeun ku anjeun langsung ngincak harga diri kulawarga Sutama, jadi wiyahna. Paehan kuring ayuna, ceuk Ryoto tanggah ka si awewe. Si awewe ungguk, terus ngalesotkeun gagantel kangkalungna anu mangrupakan bintang tina plat wajah bodas. Saacan anjeun paeh, anjeun kudu nyaho heula ngaran kuring Rouli Sutama, kuring adina Zufri, lancek Naziu, anu geus diculik ku anjeun. Beres nyarita, gagantel kangkalung disintrukeun kana lebah tengah tarang di antara 2 halis Ryoto. Kontan tarang Ryoto bolong nembus nepikeun ka tukang, Ryoto langsung ambruk ka harap dina posisi sujud. Kepala TMPD akhirna bisa ngarenghap ngemplong saenggeus dibere laporan yen Takehiko jeung asistena salamet. Akhirna sagala rupa masalah beres oge, tinggal nungguan hasil interogasi, terus newak dalangna. Ajudan harapanna nyarita, tapi 2 urang anu diculik acan kapanggih. Dalangna pasti sarua keneh, tina hasil interogasi bakal kanyahoan nasibna, nah geus diparaihan atawa disumbutkeun di hiji tempat, ceuk kepala TMPD. Ajudana ungguk, anjeun bener pa, geus 2 peting anjeun di kantor teu sare sama sakali, hadena anjeun balik heula pikeun istirahat. Enya, kuring rek balik, tembal kepala TMPD bari nangtung. Pas muka panto kantorna rek kaluar, saurang polisi geus nyampak rek asup, nempo kepala TMPD rek kaluar, buburu laporan. Pa, aya kejadian deui, kepala TMPD, ngarenjak terus nanya. Aya naon deui, kejadian di imah kulawarga Matsumoto, tembal si polisi. Kepala TMPD kolohok, he aya naon di imah Matsumoto. Si polisi buburu ngajelaskeun, sakulawarga paeh ditambah 20 pengawal pribadina, kabeh paeh. Naon, kepala TMPD kekerot, terus ngarames buukna sorangan. Nah kejadian ieu pas kuring keur ngajabat jadi kepala, aduh. Si polisi ngajelaskeun deui, imah Matsumoto kahuruan, pas pemadam bisa mareman sena, kapanggih mayit numpuk di salah sahiji kamar. Kepala TMPD rek mere parentah, tapi lantaran emosina keur naek sarta kurang sare, ukur curugna anu ngacung terus ngagubrak ka hareup lantaran kapaehan. Di Kyoto, Udin jeung Nanako kakara beres hararei dina salju bari silih baledog ku salju anu dikepel-kepel heula, 2 nana katembong saleoserian bunga, saenggeus karasa cape, Nanako ngajak Udin jalan-jalan keluar, salila dirina balik ti Bandung, acan kungsi keluar ti imah sama sakali. Udin nya tujuan, akhirna 2 nana nerekel kana pagar tempat Udin asup, terus 2 nana lalempang ngarendeng bari silih tungtun mapai trotoar di Kyoto. Loba anu diobrolkeun ku Nanako, kaasup carita na zaman keur leutik, sanajan Nanako lahir ti kulawarga Beunghar, tapi Nanako teu ngarasa bagja, Nanako ditinggal keun maot ku indungna ti umur 12 tahun, sanajan bapana teu kawin deui tapi teu bisa ngagantikeun peran indungna. Takehiko saurang pengusaha, waktu sapopoena beyak ku nguruskeun perusahaana, jadi ukur sapoe dina saminggu Nanako bisa ngobrol bebas jeung Takehiko,
salianti eta karakter Takehiko oge keras, jarang ngomong jeung jarang seri, anu ngakibatkeun Nanako ngarasa kurang diperhatikan. Indungna saurang awewe desa gelis anu masih ngajunjung budaya tradisional Jepang, tileletik Nanako mineng diwara masalah tradisi, adat kebiasaan jeung kabudayaan karuhun, saperti cara nyajikeun teh, ngajian kaligrafi huruf kanji, nyulam jeung sajabana, malah diwara bela diri sagala, jadi landian sabage Yamato Nadeshiko oge akibat warahan ti indungna. Tapi saenggeus indungna maot, Nanako eueuh kasibukan deui, akhirna ngamantepkeun diri pikeun terus ngalati bakat bela dirina. Ukur ku latihan bela diri sagala kasedihna lantaran ditinggakeun maot ku indung, laun-laun bisa lengit, awalna latihan bela diri ukur keur mangpalerkeun hate jeung perasaan, tapi lila-lila jadi resep. Saenggeus ngobrolkeun masalah dirina, Nanako oge hayang nyaho carita Udin. Kang, kumaha alitna akang, Udin Sri pait, letik akang siganna leuwih pait ti anjeun, awalna akang hirup senang nepi ka umur 8 tahun, kolot akang duanana katurunan jelema beunghar, teu kakurangan nanaon, ti umur 8 nepi ka 10, eta masa transisi. Sanajan kolot aya keneh, tapi hirup akang geus teu beunghar deui, umur 10 tahun, kolot akang duanana maot, tidinya akang jadi yatim piatu sarta dikedekeun di panti asuhan. Nanako kolohok ngadengena, terus nyarita sedih sabab ngarasa salah. Hapunten abdi Kang, teu aya maksad ngaguar kasedih akang. Udin Sri, teu nanaon, anjeun teu kudu mentah hampura, kajadiana geus lila, jadi akang geus teu bisa sedih deui. Nanako tunggul, satewacana ngadangu carios akang, abdi ngaraos ukur diri abdi hungkul anu paling nalangsa. Tapi sanaos pun babat teu sapertos anu sanes, masih ageng kanyahna ka abdi, mung cara nembongkeun kanyahna memang benten. Nanako ngarandeg terus netep panon Udin, Kang, sanaos pun bapak kagungan masalah sareng salira, abdi nyuhungkeun akang tiasa ngahapunten ka anjeunna, saleresna mah sifatna teu awon, mung kumargi cara nyarios sareng cara ngendalikeun emosina anu kirang, janten katawisna jahat, upami akang tos kenal lami, pasti bakal uninga sisi saena. Dina hate Nanako, Udin memang teu perlu mumusuhan jeung Takehiko. Malah kudu akrab saperti bapa jeung anak, sabab Nanako ngarepkeun Udin daek jadi salakina, hartina Takehiko bakal jadi mitoha Udin. Tapi lantaran Nanako nyaho Udin geus kawin, Nanako ukur bisa nyumputkeun impianna eta dina hatena. Udin teu loba mikir, akang teu dendam, ngan masalah duit, akang teu bisa mulangkeun. Nanako regrek ngadengena, akang ulah lepat faham, sanes masalah artos, salira sareng pun baba sami pengusaha, memang teu priyogi mumusuhan, saha anu uninga kapayuna masing-masing saling priyogi. Teras tiasa janten rekanan bisnis. Udin teu bisa nahan seri, nah anjeun bet yakin akang jeung bapa anjeun bisa saling kerjasama, 4,5 miliar dolar teu satik. Nanako tungkul era, upami bapa uninga nyawa abdi tos disalametkeun ku akang, teras uninga abdi ayuna tos jak-jak deui, tangtos artos eta bakal diikhlaskeun, abdi yakin. Mustahil, Udin Sri, sabab geus nyaksian sorangan kumaha pika sebeleuna Takehiko. Nanako rek nyarita deui, tapi ponsel dina sakuna disada, Nanako ngagrentes dina hatena. Saha anu nelepon janari kieu, nah aya pelayan anu nyaho kuring kaluar ti villa. Saenggeus ponsel ditempo, Nanako langsung curinghak. Telepon ti bapa Kang, tarima heula, Udin ungguk. Nanako teu nyangka bapana bakal nelepon di waktu anu teu wajar, sakuduna jam sakieu Takehiko masih ti brasare. Pa, aya naon nelepon abdi we yah kieu, Takehiko nembalan, sorana kadenge lelei jeung laun. Bapa kacilakaan, bapa hayang nyaho kasalametan anjeun, naha eueuh kajadian nanaon di Kyoto. Di Kyoto mah aman, bapa kacilakaan kumaha, ayuna di mana? Nanako nanya hariwang. Takehiko ngajelaskeun, bapa jeung Hiroshi diboro ninja, untung bisa lolos. Tapi bapa hariwang anjeun jadi sasaran berikutna, jadi bapa nelepon anjeun hayang nyaho. Ayuna Takehiko jeung Hiroshi geus aya di bangsal rumah sakit bari dijagaan ku puluhan personel TMPD di jero sarta saluaran rumah sakit. Amputasi dilakukan langsung sadatangna ka rumah sakit, keur ngajaga sangkan teu infeksi. Saliwat Takehiko jeung Hiroshi kacirina memang teu nanaon. Tapi lamun simbut anu nutupan sukuna dibuka, sukuna tina tuur ka handap geus eueuh, lantaran geus diamputasi, tungtung pingpingna dibungkus ku kasa kandel. Saenggeus pangaruh anestesina leungit, Takehiko langsung inget ka Nanako, matak buburu nelepon. Ku para petugas medis Takehiko jeung Hiroshi pada muji, duanana dianggap gede kawani jeung boga pangarti anu cukup, mampu mikir kasalametan diri dina kondisi kritis. Ragrag suku tihula memang pilihan anu bener, organ jero awakna eueuh nu kaganggu. Sira oge aman, ukur sapasang suku anu ruksak parah, malah Takehiko sorangan anu menta buburu sukuna diamputasi, sabab lamun dipertahankeun, akibatna bakal leuwih fatal, bisa ngancam jiwa lamun nepikeun ka infeksi. Nanako teu nyaho yen bapana jeung Hiroshi geus diamputasi. Pa, salira teu kunaon pan, Takehiko nembalan. Bapa jeung Hiroshi ukur cidera dina suku, nyawa masih salamet, ayuna keur dirawat di rumah sakit, anjeun teu kudu hariwang, di Tokyo memang keur teu aman. Kukituna bapa bakal ngirim ninja iga pikeun ngajaga anjeun. Nanako buburu nyarita,
Tekedah pa, abdi bade sumping ka Tokyo nepangan bapa. Takehiko buburu nyarek, ulah, anjen kergering, Tokyo oge ker teu aman, dina 2 poe pembunuhan di mana-mana, puluhan jelema pararaeh, anjen kudu tetep fokus mulihkeun kondisi kesehatan di Kyoto, teu kudu kadiu. Tapi Nanako kekeh, pa, abdi tos damang, abdi hoyong ka Tokyo, hoyong uninga kaayaan bapa. Takehiko teu percaya Nanako geus cager, dianggapna ukur ngabeberas sangkan Takehiko teu hariwang teuing. Anjen kudu ngagugu ka bapa, demi keselamatan anjen, tetep di Kyoto, ulah datang ka Tokyo, lamun anjen bedegong, dina kondisi bapa ayuna, bapa moal bisa ngejaga keselamatan anjen, telepon langsung ditutup. Nanako ceri sabab hariwang kana keselamatan bapana, sanajan kadengena tina telepon teu kunaon, Nanako curiga Takehiko keur nutupan kaayana anu sabenerna, mustahil dirawat lamun teu kunaon. Kunaon bapa anjen, Udin nanya, bapa dirawat di rumah sakit Kang, abdi ngaraos hariwang, tembal Nanako masih ceri. Bapak anjen masih bisa nelepon, hartina memang teu kunaon, ceuk Udin. Nanako gogodek, praosan abdi benten, pasti aya anu disumbutkeun ku pun bapa. Abdi hoyong ka Tokyo, akang keresa ngabantos abdi. Ngabantu kumaha? Udin nanya, Nanako netep Udin. Bapa ngawagel abdi ka Tokyo, upami abdi uwi heula ka villa teras nyarios ka pelayan yen abdi hoyong ka Tokyo, tangtos pelayan sareng staf medis di villa oge bakal ngawagel, janten abdi moal uwi ka villa. Upami akang kagungan artos, bantos abdi bade nambut saongkosen, abdi bade kana Shinkansen ayuna keneh. Hayu bareng kana mobil jeung akang, ku akang rek dianterken, tembal Udin. Nanako curinghak bunga ngadenge Udin daek nganteurkeun. Akang leres-leres keresa jajab abdi ka Tokyo, Udin ungguk. Nanako kerung, tapi akang pan nuju didamel di Osaka, moal sawios di kantunggeun. Teu nanaon, Udin seri, ulah mikiran pagawean akang. Pagawean akang bisa dipercayakan ka babaturan akang, anu leuwih utama ayuna nganteurkeun anjen ka Tokyo pikeun nempo bapa anjen, bisi aya nanaon di jalan, jeung ngara anjen leuwih regrek lamun di baturan, daripada indit sorangan. Nanako nyekelan lengan Udin, hatur nuhunnya kang kana kasaean akang. Udin seri, mobil akang kabeneran aya sisi jalan di luar villa, hayu urang indit ayuna, jadi isuk keneh geus bisa nepi ka Tokyo. Nanako ungguk, hatena ngarasa bagja, Udin jeung Nanako harita keneh indit duaan ka Tokyo. Pas di perjalanan Isak nelepon nanyakan anggas rencana urusan Udin di Kyoto sarta nanyakan iraha Udin balik ka Osaka. Udin ngajelaskeun yen dirina moal waka buburu balik sarta mercayakan sagala urusana di Osaka ka Isak. Isak teu nyaho urusan Udin anu sabenerna, tapi kusabab geus percaya kana kakuatan Udin, jadi Isak teu pati hariwang teuing. Salila di perjalanan Nanako teu loba nyarita, pikirana terus manteng ka Takehiko, sanajan dina telepon nyaritana eueuh masalah, tapi firasat Nanako beda, Nanako ngarasa hariwang pisan. Untungna perjalanan janari, lalu lintas acan pati macet, jadi ukur 3 jam satengah Udin jeung Nanako geus nepi ka Tokyo, langsung nuju ka rumah sakit tempat Takehiko dirawat. Rumah sakit anu didatangan mangrupakeun rumah sakit pang alusna, samemeh turun Nanako nanya ka Udin. Sarengan abdi kalebetnya Kang, bapak anjen pasti bakal reuwas lamun nyaho anjen datang jeung akang, tembal Udin seri. Wios Kang, akang tos ngadamangkeun sareng tos nyalamutkeun nyawa abdi. Bapak tangtos tiasa ngamaklum, malah bakal bingas sabada abdi ngajelaskeun ka anjeunna, ceuk Nanako. Nya teu nanaon atuh, hayu, Udin ungguk, sanajan kumaha Takehiko bapana Nanako, Udin oge perlu nyaho kumaha kondisina, lamun memang bisa nulungan, Udin hayang nulungan. Dua nana langsung ngajuk-juk ka bangsal perawatan VIP, ka tempo penjagaan polisi di mana-mana, mimiti ti panto asup, lawang lift jeung koridor rumah sakit. Aya oge pengawal pribadi Takehiko sarta sababaraha urang ninja ti klan Saga jeung Koga anu make pakaian biasa, sabab sararea wawu ka Nanako, jadi Nanako bisa langsung asup tanpa ditanya atawa dicuriga, malah sararea sempet bengong nempo Nanako anu geus jak-jak, teu kaciri keur gering ripuh. Sameme asup ka bangsal, saurang awewe nanya, Nanako, naha ka dieu? Nanako atau nempo bibina oge aya, bibi Emi, kumaha kaayaan bapa? Nyawana salamet, tapi, tembal Emi, tapi naon? Nanako buburu nanya. Emi ngarahu, sukuna diamputasi, jadi salila sesa hirupna kudu make kursi roda atawa make suku palsu. Piraku bi, Nanako nanya teu yakin bari kolohok, Nanako ceri, teu bisa ngabayangkeun Takehiko kudu meakeun sesa hirupna dina kursi roda. Bedirina oge sanajan ukur sakedeng ngarasa teu nyaman, komo kudu salilana. Takehiko saurang pengusaha anu sapopoena sibuk ku pagawean, pasti bakal ngarasa kasiksa pisan. Sarua jeung Kazuki Yamamoto anu geus dilumpuhkeun ku Udin, sapopoena kudu ngagoler dina ranjang, jelas fatal, moal bisa deui ngalakukeun rutinitas sacara normal. Udin oge ngarenjak, ngarasa hanjakal datangna telat, mun seuk nyaho saacan diamputasi, pasti suku Takehiko masih bisa wala gede ku ubar ajaibna,
tapi lamun ges diamputasi gitu, mustahil sukunu ges buntung sirungan deui, ubar jenana teboga efek pikeun ngargenerasi bagian awak anu ges oeh. Udin nganggap rumah sakit gancang teuing nyokot kaputusan. Padahal sanajan nungguan satengah poe oge salila sukuna bisa disterilkeun tina kokotorku cara perawatan anti-inflamasi, moal jol infeksi. Atawa lamun Takehiko nolak samentara kana kaputusan amputasi nepikeun ka Nanako jeung Udin datang. Udin teu nyaho lamun kaputusan amputasi ia justru kahayang Takehiko sorangan. Takehiko anu hayang buburu diamputasi. Nanako nanya ka Emi, kumaha kaayaan bapa di lebet, ngaraos sedih, ambek atanapi katinggal depresi. Emi nyekelan lengan Nanako, bapa anjeun kuat, bisa hirup keneh geges ngarasa untung, ukur cacat lantaran kudu kalengitan suku hungkul mah teu jadi masalah, justru anu dipikahariwangna, lain masalah cacat atawa kalengitan nyawana, tapi kasalamatan anjen, bapa anjen geus rumasa tambelar ka anak, jarang merhatikeun anjen. Anjen harta hiji-hijina anu paling berharga keur bapa anjen. Nanako langsung ngarangkul Emi, terus cerik ngagenggeik. Emi ngusapan tonggong Nanako, Nanako, kumaha kaayaan anjen aya euna, naha geus jak-jak deui, ceuk dokter anjen bakal lila dina kursi roda. Nanako ngareret ka Udin, terus malik deui ka Emi, Pa Udin ieu anu tos nulungan abdi bi, anjeunna anu ngadamangkeun abdi. Emi ngarenjak bari melong ka Udin, Pa Udin, naha Udin Subrata anu geus nipu duit 4,5 miliar dolar ti Ito Group. Nanako buburu nyarita, teu kedah ngabahas deui artos eta, Pa Udin sanes ukur ngadamangkeun abdi, tapi tos nyalametkeun nyawa abdi tina serangan ninja tenglin. Serangan ninja tenglin, Emi kolohok, Nanako ungguk. Tadi wengi maci ngintun genep ninja tenglin ka Kyoto bade maehan abdi, untungna aya Pa Udin anu nyalamutkeun abdi. Emi kekerot, maci, kurang ajar, bibi teu nyangka maci bakal kejem, lain ukur nyilakakeun bapa anjen tapi nargetkeun anjen oge. Emi ngareret ka Udin, terus ngabongkokeun awakna, Pa Udin, kuring memang teu pantes pipiluen kana urusan anjen jeung lanceuk kuring, tapi sacara pribadi, kuring nganuhungkeun pisan ka anjen anu geus nyagerkeun Nanako tina panyakitna sarta nyalametkeun nyawana tina serangan ninja tenglin. Udin manggut, kuring jeung Nanako babaturan, geus sakuduna kuring nulungan babaturan anu aya dina bahaya. Saurang dokter nyampurkeun ka Emi terus nyarita, pasien tos gugah, mangga bilih salira bade ningal ka lebet. Emi ngareret ka Nanako, Nanako, hayu bareng jeung bibi ka jero, tingali kaayan bapa anjen. Nanako ungguk, terus ngareret ka Udin, hayu sakantenan Kang. Udin seri, lantaran Takehiko geus diamputasi, Udin geges moal bisa nulungan deui. Bae akang mah nungguan di dia, akang hariwang emosi bapa anjen kahudang saenggeus nempo akang, jikwe anjen asup jeung bibi Emi, tepikeun salam ti akang keur bapa anjen. Niat Udin datang memang demi nganter Nanako sarta nulungan Takehiko lamun memang tulunganeun, tapi kulantaran Takehiko geus diamputasi, alasan pikeun milu asup ka jero, Nanako bisa ngamaklum. Upami kitu, akang antosan di dia, abdi bade kalebet heula ningal pun bapa. Akang moal ka mamana, Udin ungguk, Nanako manggut ka Udin terus ngalengkah nuturkeun Emi. Di bangsal Takehiko karek hudang, awakna dipasangan pompa analgesik, jadi acan bisa ngarasakeun nyeri dina sukuna, hatena terus-terusan mangariwangkeun kana kasalametan Nanako, mata ka tembongna guling gasahan teu geuna cicing. Biusanajan ukur sare sakedeng, Takehiko ngimpi Nanako kacilakaan di Kyoto, matak buburu nita dokter kaluar sangkan ngageroan Emi, rek marentakeun sangkan Emi indit ka Kyoto mawa Nanako balik ka Tokyo. Tapi pas ngareret ka panto bangsalna anu dibuka ti luar, Takehiko lain ukur nempo Emi anu asup, tapi bareng jeung Nanako. Nanako, anjen geus di dieu, Nanako carindakdak melong banget bapana anu pias, tungtung pingpingna dibungkus ku kasa kandel. Odosan, ceuk Nanako bari lumpat ka sisi ranjang bapana terus deku nyekelan lengan Takehiko, Nanako cerik kanynyirian. Ningali anakna geus aya di harapanna dina kaayan salamet, Takehiko jelas bungah. Nanako, bapa teu nyangka masih bisa nempo anjen dina kaayan salamet, bapa ngarasa regreg. Nanako nginghak, abdi teu sawios-wios, abdi parantos damang, bapa anu nuju udur, teu kedah ngemutan abdi. Takehiko seri, bapa oge teu kunanaon, bapa ngarasa syukur masih bisa hirup, bisa kene nempo anjen, sakuduna bapa geus paeh lantaran rek dicilakakeun ku batur, kumaha kaayaan anjen di Kyoto, naha, ayuna, anjen geus jak-jak. Nanako nginghak, abdi oge sami, hampir dipaehan ku ninja tenglin tadi wengi. Baruk, Takehiko ngarenjak, ninja tenglin datang pikeun maehan anjen. Muhun pa, Nanako ungguk, genep ninja tenglin bade maehan abdi. Genep ninja, Takehiko beki kolohok, di Kyoto pengawalan khusus keur anjen, kumaha anjen bisa salamet tina serangan genep tenglin. Nanako buburu ngajelaskeun, Pa Udin anu tos nyalametkeun abdi. Udin, Takehiko calangap, sumuhun, Nanako ungguk. Pa Udin ti Indonesia, sanes mung ukur tiasa maehan genep ninja tenglin ku nyalira, tapi anjeunna oge ngalandongan abdi dugi ka damang, abdi tos sehat sapertos sate acana,
malih kondisi abdi langkung sae. Takehiko kerung, anjeun teu bohong ka Bapa, emisri. Kang, memangna anjeun teu nempo kumaha kaayan Nanako ti mimiti asup ka dieu biu, teu make kursi roda, malah bisa lumpat nyampurkeun kana ranjang anjeun. Takehiko curinghak, kuring nempo, ajaib, kuring memang ngimpi hayang nempo Nanako bisa lempang deui, boga sumanget kawas baheula, eta leuwih utama tibatan kasalametan kuring sorangan, kuring teu nyangka ieu nyata. Anjeun datang ka dieu jeung Udin, Takehiko nanya ka Nanako. Nanako ungguk, sumuhun pa, anjeunna anu ngajajabkeun abdi ka dieu, nanging genep mayit ninja tenglin masih disumbutkan di gudang alat pertanian di Villa Ito Kyoto, upami tiasa, Bapa kedah nelepon jalmi supados mayit-mayit eta diberesan heula. Enya, Takehiko ungguk, terus ngarahu, sabenerna Bapa keur kahel ka Udin, tapi Bapa teu nyangka manehna anu bakal ngubaran panyakit jeung nyalametkeun nyawa anjeun. Bapa ngarasa jahat lamun terus-terusan nunda kakehel ka dirina. Di mana pa Udin ayeuna? Anjeunna ngantosan di luar pa, tembal Nanako. Takehiko buburu neken dua lenganna kana kasur sangkan awakna bisa ngangslet diuk. Ajak ka jero, Bapa rek mentah hampura sakaligus rek nganuhungkeun sacara pribadi. Tapi Pa Udin hawatos salira bendu, tembal Nanako. Moal, tembal Takehiko. Nyawa jeung kasehatan anjeun moal sabanding jeung $4,5 miliar. Sanajan Bapa kudu kalengitan $45 miliar. Bapa rela, Bapa kudu mentah hampura jeung nganuhungkeun. Nanako ungguk, mangga pa, abdi bade nyarios, mugia Pa Udin kersa dicanda kalebet nepangan Bapa. Takehiko ungguk, Nanako buburu kaluar ti bangsal, langsung nyampurkeun ka Udin. Naha kaluar deui, aya naon? Udin nanya hariwang. Akang kedah kalebet, tembal Nanako, Udin seri. Bapa anjeun karek angges diamputasi, sanajan nyawana salamet tapi emosina masih acan stabil, awakna pasti leles keneh lantaran pangaruh analgesik, acan waktuna dilongo ku kuring. Nanako gogodek, Bapa anu miwarang, anjeunna hoyong nyuhungkeun dihapunten sareng nganuhungkeun ka akang kumargi tos nyalamutkeun nyawa sareng tos kersa ngalandongan abdi. Bapa anjeun anu nitah, Udin kerung, muhun, Nanako ungguk. Abdi tos ngajelaskeun sadayana, lamun kitu, hayu, tembal Udin, terus nuturkeun Nanako ka jero bangsal. Pas asup, Takehiko langsung manggut ka Udin, Pa Udin, hatur nuhun anjeun geus nyagerkeun sarta nyalametkeun nyawa anak kuring, kuring Takehiko, moal nepikeun ka poho kana jasa anjeun. Udin bener-bener teu nyangka sikap Takehiko bakal langsung robah, Udin rada ngahuleng teu yakin. Nanako babaturan kuring, kawajiban kuring pikeun ngalakukeun naon wae salila kuring mampu. Takehiko ngarenghap, kuring geus nyinggung anjeun sa acana, ku kituna kuring ngaharapkeun anjeun daek ngahampura kuring. Kuring ngarti, geus teu kudu dibahas deui, tembal Udin ungguk. Intina memang Udin teu hayang ngadenge Takehiko ngabahas deui duit anu $4,5 miliar, Udin teu kakurangan duit. Tapi sangkan Takehiko sadar yen nyokot kaputusan nunda modal di jelema anu lain hakna memang salah. Eta pikeun pelajaran keur Takehiko sangkan kaharepna teu gagabah deui. Jadi Udin teu niat mulangkeun deui eta duit. Tapi Udin ge teu wani ngaganggu duitna, bakal dipulangkeun deui ku cara sejen. Upamana dibikeun ka Nanako saenggeus Nanako ngawaris Ito Group, atawa dina bentuk sejen sanilai $4,5 miliar. Takehiko leuwih ngarti kana hal eta, Takehiko oge teu wani nanagih deui. Komo deui Udin geus nyagerkeun panyakit Nanako sarta nyalamutkeun nyawana, malah Takehiko hayang nambahan pikeun mulang tarima keur ngungkapkeun rasa syukurna ka Udin, jadi obrolanna langsung dipengpar keur kana masalah sejen. Kumaha anjeun bet nyaho nyawa anak kuring keur dina bahaya, naha ukur kabeneran. Udin ngajelaskeun, kuring keur ngontrol unit produksi Kobayashi anu aya di Osaka, kuring ngadenge ti Hiroshi, Nanako keur aya di Kyoto anu kabeneran deket ti Osaka, jadi kuring datang rek nganjang, sanepina ka Villa Ito, kuring nempo Nanako rek dikadek bahangna ku ninja tenglin, jelas kuring moal bisa ngantep. Takehiko molohok, hatur nuhun pisan Pa Udin, tenglin satia ka kulawarga Takahashi, kuring teu nyangka maci boga niat pikeun nyilakakeun kuring jeung anak kuring demi kalancaran kerjasama jeung kulawarga Sutama, sanajan kahel ka kuring, teu sakuduna maci mamawa anak kuring anu teu nyaho nanaon. Udin kerung, kehela, anjeun biung ngomong kulawarga Sutama, Sutama mana? Takehiko ngajelaskeun, kulawarga Sutama, konglomerat kahiji di Indonesia, manehna rek muka usaha pelayaran kargo, kapalna hayang bisa ngagunakeun pelabuhan Jepang jeung ngangkut muatan kargo ti Jepang jeung kaluar Jepang, jadi hayang ngarangkul Takahashi Group jeung Ito Group pikeun dijadikeun rekanan kerjasama. Takehiko ngarahu, lantaran prospekna alus keur ningkatkeun perekonomian Jepang anu keur sakarat, kuring jeung maci pahayang-hayang, tapi kuring teu nyangka maci bakal ngalakukeun hal jahat sarupa kieu. Udin ujuk-ujuk inget kadua orang Indonesia anu disalametkeun ku dirina lantaran rek diparaihan ku ninja iga di 50 di Kyoto. Naha maranehna ti kulawarga Sutama, jadi Udin nanya ka Takehiko. Masalah kerjasama eta, saha anu dikirim ku kulawarga Sutama pikeun datang ke Jepang. Dua incuna, Ziu jeung Zufri,
tembal Takehiko, Udin kerung. Mun teu salah barudak kenepan, anu awewe 21 tahun anu lalaki 24 tahun. Enya, sakitar sakitu, Takehiko ungguk, tapi dua nana diculik di hotel, malah 28 rombongan oge di parehan, nepikeun ka Tokyo Genjleung, nepi ka kuring jeung maci dicurigaku TMPD. Udin beki yakin yen dua orang Indonesia anu geus disalametkeun ku dirina nyaeta incu-incuna Aceng Sutama. Udin langsung jamedut, ngarasa hanjakal geus nulungan, kulawarga Sutama anu kungsi ngajian aliansi anti Subrata lantaran ngamusuhan ka Warman. Sanajan acan aya bukti anu jelas yen kulawarga Sutama anu maehan Warman. Tapi ku ayana aliansi ieu jelas maranehna geus nembongkeun dirina sabagai musuh Warman anu nyata. Eta sarua jeung Udin geus nyalametkeun incu musuh bapana. Sanajan Udin maehan ninja iga pikeun nyalametkeun kulawarga itu tina fitnah. Tapi lamun nyaho yen maranehna katurunan kulawarga Sutama, teu sakuduna ku Udin disalametkeun. Nempo Udin jamedut, Takehiko nanya, anjeun wawuh jeung kulawarga Sutama. Udin gogodek, kuring teu wawuh, tapi kuring oge teu kahaja nyalamutkeun dua barudak eta di Kyoto. Naon? Takehiko kolohok, dua nana aya di Kyoto, nah pelakuna masih sarua, ninja tenglin keneh. Lain, tembal Udin, pelakuna ninja iga. Saenggeus meresan genep ninja tenglin, kuring ngudak ninja iga anu asup ka vila itu, kuring ngarasa hariwang kana kasalametan nanako. Ternyata lumpatna ka hiji 50, aya 7 ninja iga anu keur nyandra incu-incuna Sutama. Niat maranehna, sandera rek dipaehan, terus mayitna rek dipicen ka vila itu keur mitnah anjeun. Takehiko beli molohok, saha anu geus ngahasut ninja iga pikeun ngajieun fitnah ka kuring. Ceu katerangan maranehna saacan diparaihan ku kuring, cenah dititah ku dunungana, Ryoto Matsumoto, tembal Udin. Matsumoto, Takehiko, Emi sarta nanako kolohok, ayuna justru mimiti kabuka pabelitna masalah ieu ti Udin. Takehiko saolah kakara sadar. Paingan anu rek nyilakakeun kuring di flyover oge ninja iga, awalna kuring nyuriga ka maci, lamun kitu caritana, hartina Ryoto rek ngadu domba antara kuring jeung maci sarta nyiptakeun penculikan ka incu Sutama sangkan kulawarga Sutama jadi cecep ka kuring jeung ka maci. Emi oge unggut-unggutan, basa kuring di TMPD, aya polisi anu geus merediksi kaitan eta. Tapi kakara ayuna kuring ngadenge sacara jelas ti Pa Udin. Prediksi kumaha? Takehiko nanya ka Emi, Eiki dibelam di supuai, tembal Emi. Hah, Takehiko jeung nanako kolohok, maci oge dipaehan ku ninja di imahna, cuk Emi deui. Maci paeh, Takehiko beki kolohok, enya, Emi ungguk. Saterusna imah Ryoto kahuruan, kapanggi 36 jasad di jero imah dina kaayaan numpuk di hiji ruangan, kabeh kulawarga Matsumoto tumpur ludes anu disesakeun hirup. Beja ngeunaan hancurna kulawarga Matsumoto bener-bener ngajadikeun Takehiko reuwas. Maehan 36 jelema, saha anu tega ngalakukeun hal sarupa kitu. Emi gogodek, persisna acan aya anu nyaho, polisi masih nyelidik. Udin seri, nah make kudu diselidik, jelas pelakuna kulawarga Sutama, kuring nyalametkeun dua incuna tadi peting, terus kulawarga Matsumoto dipaehan saengjusna, eta pan geus jelas. Takehiko ungguk, perilaku kulawarga Sutama memang kasar. Ryoto ukur ngaganggu dua incu ti kulawarga Sutama, bari jeung teu kunaon, lamun rek males dendam, kuduna cukup paehan Ryoto, atawa jeung pengawalna, teu kudu ditumpukeun kabeh sakulawarga. Memang kitu sifat kulawarga Sutama, cuk Udin bari mikiran deui nasib dua kolotna. Sabab Udin oge ngarasa anu geus maehan indung babana pasti kulawarga Sutama. Udin kekrot, ngarasa hanjakal geus nyalametkeun Ziyu jeung Zufri, lamun Udin teu pipilen, pasti dua nana geus paraeh. Bakal jadi pelajaran pikeun kulawarga Sutama, sangkan teu sombong jeung nyaho, teu sagala masalah bisa dianggeskeun ku cara kekerasan, lain kulantaran Udin tega, tapi dendam kolotna tetep kudu dianggeskeun. Ningali Udin anu ambek bari kekrot, Takehiko nanya. Pa Udin, anjeun teu kunaon, teu nanaon, ukur ngarasa reuwas, Udin seri maur, masalah pengalaman hirupna jeung paeh kolotna, mustahil kudu dibejakeun ka Takehiko. Kuring oge rewas, ukur 3 poe, kaayaan nepi ka jadi kieu, cuk Takehiko ngarahu. Tapi secara teu dihaja, kulawarga itu anu ayuna diuntungkan. Emi ungguk, awalna persaingan bisnis antara kulawarga itu jeung kulawarga Takahashi anu saling siku, saling dedetkeun. Ayuna maci jeung Eiki paeh, jelas kondisina jadi lemah. Ayuna Ryoto anu ngarasa teu boga saingan, sabab geus ngarasa aya dina puncakna, kudu tumpur sakulawarga, jelas kaharepna moal aya deui anu neruskeun, bakal loba perusahaan-perusahaan anu bakal dilaleupaskeun, lamun kulawarga itu daek meulian lahan usaha maranehna. Kulawarga itu geus moal aya anu bisa nyaingan deui. Takehiko ungguk, tapi bangetna teu kaciri bagja. Kuring hayang jadi samurai, sukses ku cara persaingan anu adil. Lamun kieu carana, hartina kuring ukur bisa ngamanfaatkeun situasi, eueuh perjuangan sama sakali. Naon istimewana, eueuh agulkeunan keur kuring. Udin ngararet ka Takehiko res, kalau loban jelema manggihan situasi samodel, kieu pasti atoh,
tapi Takehiko kalah ngarahu, seolah geus kalengitan lawan. Emi nyarita ka Takehiko, "Kang, ulah mikiran hal eta. Situasi kieu lain, anjeun anu nyiptakeun, hartina memang geus jalana anjeun kudu bisa jadi pengusaha kahiji di Jepang ku cara kieu, ayeuna anu perlu dipikiran, buburu sanggapan usaha-usaha anu bakal dilaleupaskeun, ulah nepikeun ka datang pesaing anyar anu engkena bakal ngariweukeun anjeun deui." Takehiko teu nembalan Emi, tapi malika Udin bari manggut. "Pak Udin, hatur nuhun kana sagalana, lamun eueuh anjeun, nasib kulawarga kuring moal beda jauh jeung Maci. Kuring cacat, anak kuring dipaehan, naon anu bakal diharapkan ku kuring kaharepna, Ryoto anu bakal seri nempo kulawarga itu jeung kulawarga Takahashi lemah, Incuna Sutama dipaehan, Ryoto anu paling ngarasa diuntungkan." Emi langsung dikuka Udin bari tungkul, atas nama kulawarga itu, kuring oge nganuhungkeun. Nanako oge deku gigireun bibina, abdi oge nganuhungkeun, salira tos nyagerkeun sarta nyalametkeun nyawa abdi, ayeuna nyalametkeun kulawarga. Udin seri, aranjeun teu kudu deku kitu ka kuring teu boga jasana naon, anjeun narima kauntungan anu teu disangka-sangka lantaran tindakan kuring anu teu kahaja. Emi jeung Nanako nangtung deui, terus Emi nyarita ka Takehiko. Lamun kerjasama jeung kulawarga Sutama masih rek diteruskeun, kuduna eueuh deui anu bakal dipilih ku kulawarga Sutama iwal ti kulawarga itu. Moal, ceuk Takehiko, kuring teu sudi kerjasama jeung kulawarga anu boga sifat telenges. Emi kerung, "Naha, lain samemehna anjeun hayang pisan." Takehiko ungguk, eta lantaran kuring acan nyaho sifat kulawarga Sutama, tapi saenggeus nempo carana anu tega numpurkeun kulawarga Matsumoto, saha anu sudi, kuring teu hayang kajadian kitu tumiba ka kulawarga itu kaharepna. Emi ungguk, asup akal, kuring oge sadar kana hal eta, tapi kuring ngadenge aya pengusaha Indonesia sejen anu boga niat sarua jeung kulawarga Sutama, manehna oge rek muka kargo laut, di nagarana mangrupakan saingan kulawarga Sutama, saperti persaingan kulawarga itu jeung Takahashi di dieu, ngaranna kulawarga Subrata. Takehiko gogodek, "Moal, duanana sarua ti kulawarga kuat Indonesia, lamun urang ngajalin kerjasama jeung kulawarga Subrata, pasti kulawarga Sutama bakal kasinggung, justru kuring hayang ngajauhan resiko anu bakal ditimbulkeun ku kulawarga Sutama, bedana lamun urang nolak kulawarga Sutama tapi narima kulawarga Subrata, ukur ngadatangkeun masalah anyar, kuring embung ngaposisikeun kulawarga itu aya dina bahaya." Takehiko ngauleng sakedeng, terus nyarita deui. "Ayeuna kuring rek fokus heula di dalam negeri pikeun nyokotan usaha-usaha anu bakal dilepaskeun ku kulawarga Matsumoto jeung Takahashi. Moal aya kerjasama jeung luar negeri sacan di dalam negeri stabil, lamun kakuatan ekonomi urang geus bisa ngimbangan Sutama jeung Subrata, karek dipikiran deui masalah eta." Sakali deui Udin netep Takehiko pinuku kares, Takehiko bijaksana, bisa mikir panjang jeung lain teh pengusaha anu ngarau ku siku. Strategi Takehiko memang alus, sangkan eueuh deui saingan keur kaharepna. Takehiko kudu buburu nyanggapan usaha-usaha anu bakal dilesotkeun ku Takahashi jeung Matsumoto, ngawangun kakuatan ekonomina heula, sangkan bisa sajajar jeung pengusaha top sejen di luar negeri. Lamun geus jadi pengusaha top hiji-hijina di Jepang, pengusaha luar negeri pasti bakal datang langsung ka dirina. Takehiko oge moal disapelkeun saperti ku kulawarga Sutama ayeuna. Takehiko geus bisa ningali jelas bahaya anu keur disumbutkeun ku kulawarga Sutama. Geus teu ragu deui, dirina teu pantes neruskeun kerjasama jeung kulawarga Sutama anu boga sifat telenges, lain ukur teu boga moralitas tapi geus wani ngarempak aturan kamanusaan, lamun kerjasama jeung pengusaha model kitu, tingkat kawaspadaan kudu terus dijaga, teu bisa meleng. Takehiko embung nying harapan resiko gede siga kitu. Takehiko bakal nolak heula sagala tawaran kerjasama ti luar negeri, keur ngahindar tina faktor resiko saperti kitu, leuwih hade ngawangun heula kakuatan ekonomi dirina sorangan. Emi nya tujuan, anjeun bener, ulah kabongrek ku kauntungan anu acan tangtu tapi urang jadi diatur ku batur. Takehiko gogodek, kerjasama jeung luar negeri tetep kudu diwangun, ngan lain ayeuna, sagala kejadian dina 3 poe ieu, geus jadi pelajaran keur urang sarerea. Pamikiran kuring oge karek kabuka ayeuna saenggeus ngadenge carita ti Pa Udin, lamun henteu, pasti kuring oge bakal kajurumus kana konflik anu sarua, saenggeus kuring kalengitan suku jeung hampir kalengitan anak, nyata yen hirup leuwih utama tibatan harta. Emi ungguk, Takehiko ngararet ka Nanako, lantaran anjeun geus sehat, mimiti ti ayeuna cicing di Tokyo jeung bapa, bantuan bapa. Nanako teu nembalan, dirina berat saupama kudu ninggalkeun Kyoto, tapi lantaran situasina beda, Takehiko geus moal bisa deui fokus nguruskeun pagawean, daek teu daek Nanako sabagai anak hiji-hijina kudu turun tangan pikeun ngabantuan. Manggapa, lati abdi kana bisnis sareng industri, abdi hoyong ngabantos ngawujudkeun impian bapa. Takehiko ngarasa bunga ngadenge kasanggupan jeung sumanget Nanako. Memang lamun ningali umur, anjeun acan waktuna terjun kana masalah bisnis kulawarga, tapi kulantaran bapa cacat, bapa bakal susah pikeun ka mana-mana. Teu pantes bapa muncul ka publik ngajalin hubungan jeung relasi mawa atas nama kulawarga dina kaayaan kieu, kudu aya jelema normal anu bisa ngawakilan bapa, anjeun kudu siap mental.
Emi oge nyarita ka nanako, anjen ayuna jadi tulang tonggong kula warga karena wakilan bapak anjen ruskeun usaha itu grup, bapak anjen bakal ngabingbing anjen kudu siap. Abdi nampi, tembal nanako ungguk, Emi jeung Takehiko ngarasa regrek ngadengena, Takehiko memang ges lila boga impian sarupa kitu, ukur nanako harapana hiji-hijina, ngan kusabab obsesi nanako kana bela diri, jadi hese pikeun diajak babadamian masalah bisnis, tapi ayuna nanako sorangan anu nyanggupan. Ayuna Takehiko secara bertahap bakal ngawariskeun sagalana ka nanako. Takehiko bakal jadi penasehat pribadi pikeun nanako di imah, nanako anu ngawujudkeunna di lapangan. Tanpa diduga kusasaha, kejadian di Tokyo geus ngarobah nasib sababaraha jelema dina waktu singkat. Udin oge optimis nanako bakal mampu ngagantikeun bapana. Lamun nanako aya di garis depan itu grup, kuring yakin, wibawa itu grup bakal naik. Grup gede bari dipimpin ku awewe ngora, pinter jeung gelis, eta jadi salah sahiji daya tarik pikeun ngagait investor jero jeung luar negeri, moal butuh satahun pikeun jadi raksasa pengusaha hiji-hijina di Jepang. Pas nanako ngadenge pujian jeung kayakinan Udin ka dirina, beungeutna langsung bararem era. Pak Udin teu kedah ngagonjak abdi teu kagungan pangalaman dina ngelola bisnis ageng, abdi masih atah, masih warahan keneh. Udin seri, akang lain keur hareuy, akang moal asal ngomong lamun teu yakin kana pendapat diri sorangan, anjeun pinter, mustahil teu mampu, nanako bunga dipuji ku Udin, sumangetna beki naek, tapi tetep teu bisa nembongkeun ka erana. Jadi ukur bisa tungkul tanpa mampu ngucapkeun nanaon. Salaku bapak anu leuwih nyaho sifat anakna, Takehiko bisa nebak ka era nanako. Nanako pasti kapikat ku Udin. Emi, nanako, anjeun kaluar heula, kuring aya omongkeun hal penting ka Pak Udin, nyambung.